Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Ratu Arum nyekelan leungeun Nyi Mimi. Les jirim Ratu Arum jeung Nyi Mimi ngaleungit ti dinya. Mangsa peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Sora manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna. Usum katiga banget ku tirisna nyelecep diis kana kulit asa sumeleket kana sumsum balung. Nyi Mimi ngulisik hudang, panona rurat reret nitenan kaayaan didinya. Nyi Mimi ngorejat hudang, rutret kana awakna, tetela masih keneh make baju sare samangsa aya di nagara jin. Duh Gusti, abdi teh ngimpen atana piriwan ieu teh. Tapi saumpamina ngimpen anu karaos asa dina kieuna. Ieu ge acuk anu diangge masih keneh sami. Samangsa abdi aya di karajaan. Kitu gerentes hate Nyi Mimi. Ngarasa helo ku eta kajadian. Nyi Mimi sadar dirina geus aya deui di imahna, ret kana lomarina, ngagarantung baju anu kacida aralusna. Ieu baju aing jadi aralus kieu. Nyaan aing mah mata klieur kana sirahna. Gusti abdi tumampi kana papasten anu tumiba ka diri abdi. Kitu ceuk Nyi Mimi. Ngagerentes deui jeroeun hatena. Cag kana eunteung Nyi Mimi buncelik sabab ningali beungeutna jadi robah, bodas nyacas kawas kapas jeung lalunyu. Samangsa keur aya di alam jin, tarangeunteung lantaran ukur aya batu herang lain kaca. Geus tangtu kacida bedana teu bisa atra kawas kaca eunteung. Nyi Mimi gigisi kana panona, anger bae beungeutna geulis campernik nanding widadari. Tamleg pisan jeung Ratu Arum. Eunteung hantem di alakili tapi teu robah tetep bae beungeutna geulis meh taya cawadeun. Pikiran Nyi Mimi masih can jejeg lungleng linglung antara alam manusia jeung alam kajinan. Kaca eunteung ditunda, Nyi Mimi ngalanggeor asup ka pawon. Leumpangna oge teu miceun sasieur sarua pisan jeung Ratu Arum. Basa ka pawon. Inung bapana ukur mencrong ka anakna lantaran baju anu dipake ku Nyi Mimi kacida bedana. Asa kakarek nempo harita.
Nyi Mimi diuk dina jojodog. Dina pikirna Nyi Mimi bahkune jeung Amu Esin teh tayalian iwalti Prabu Sang Hyang Wisesa jeung enden Nyimas Pohaci. Pok bae Nyi Mimi ngawakca. Nyangakeun semah pangabaktos ka payunan Kanjeng Abah sareng Kanjeng Ambu. Cek Nyi Mimi. Cek Nyi Mimi bari dongko tandaning ajrih. Bahkune anu kabeneran keur bahkune anu kabeneran keur nginum langsung ngaburakeun cai dina bahamna. Meneran pisan nyebrotna teh kana beungeut Amu Esin. Puguh bae Amu Esin ngagurubug beungeutna lamokot ku cai tina baham salakina. Nanaonan ari maneh aki-aki peot? Cek Amu Esin panona muncereng ka salakina. Leungeunna hideng ngusap beungeutna nu lamokot ku cai. Amu Esin lat poho lamun keur nyamal meureunnan. Atuh mutu nu rami pingku sambal netel pisan kana lebah panona Amu Esin. Koceak Amu Esin ngoceak lantaran panona kawowolan sambal. Amu Esin abrug-abrugan bari gigisik. Bari gigisik kana panona teh. Bahkune kacidaruaseunana gap kana gentong cai biur. Cai sagentong dipake manyur beungeut Amu Esin. Awak Amu Esin jibrug di banjur ku bahkune. Dasar aki-aki lebokeun jurig. Cek Amu Esin nyarekan ka salakina bari terus gigisik kana panona nu beuki peurih. Nyi Mimi karunyaeun ningali kayaan indungna ngan sakilat ngarau awak indungna belenyeng dibawa ka tampian. Gerakan Nyi Mimi kacida gancangna meh teu katuturkeun ku panon lir ibarat jawara teh amunnya. Sakilat sakojengkang. Nyata pisan pangawasa Ratu Arum geus nganci ka Nyi Mimi. Ari bahkune ukur colohok asa teu percaya kana paningalina. Ningali anakna ngakiwing indungna sakilat bisa. Heuleut sawatara waktu Amu Esin geus kadinya deui dituyun ku Nyi Mimi. Panon Amu Esin anu kawowolan samel teh kaciri barareu. Ngan bahkune geus teu kasampak aya di dinya. Sigana mah gura-giru ka sawah awahing kusieun ku Amu Esin. Nyai, wayahna ilaing beberes jeung popolah. Panun Ambu karasa keneh panas jeung peurih teh. Cek Amu Esin menta tulung ka anakna sangkan beberes jeung popolah di pawon. Unjuk sumangga Kanjeng Ambu. Teu nanaon. Tos janten kawajiban jisim abdi. Temal Nyi Mimi ngomongna bleg wae Sri Kandi dina pawayangan. Amu Esin ukur colohok bari ngusapan tarangna. Nuhun Gusti, cocok binaon deui anu tumiba ka jisim abdi. Pun anak kawas nu satengah buah leunca. Abdi tumampi kana takdir. Ieu kabeh gara-gara jurig Kunti haram jadu. Awas ya. Deuleukeun namun panggih dibura ku aing kuti kotok. Kitu gerentesna Amu Esin bari neuteup ka anakna nu keur beberes di pawon. Hatena kacidang ngeusna ka jurig Kunti. Dina wanci haneut moyan. Nyi Iting geus datang ka imah Amu Esin rek bebeja lamun basa peuting di udag jurig Kunti. Basa jonghok jeung Nyi Iting, Nyi Mimi langsung ngarangkul awahing kusono ka sobatna. Sono uing ti kailaing Iting, aduh lawas tilawas tepat tepung. Cek Nyi Mimi bari ngarangkulan ka Nyi Iting. Nyi Iting ukur hareugeun ngarasa kaget ku polah Nyi Mimi. Ret ka Amu Esin inyana ukur ngiceupan sabelah. Cager Mimi. Temal Nyi Iting anu satadina arek bebeja perkara Kunti teh jadi ngelok deui.
Nah aing nu giung atau si Mimi nu pagah ieu teh. Duh, palang siang digegel kunti. Pikiranna jadi selang-seling. Kitu ceuk gerentes hate Nyi Iting ngarasa helok ku polah Nyi Mimi. Asa kalinglap ningali ilaing iting. Awak jadi buah ke kieu kawas kaseret engang. Cek Nyi Mimi nyikikik seuri. Pedah ningali awak Nyi Iting bedegulin tuh. Kabina-bina teuing sia teh Mimi. Kawing teh. Sakieu mah uyuhan deuleun. Tepegang kawas congcorang. Lain pegang kurang nyatu tapi kuruku kelakuan ilaing. Matak lieur kana hulu jangar kana sirah. Kalilaan mah uing jadi tinggal kalongeun. Pabarengan jeung ilaing teh tuh. Pokna Nyi Iting awahing ku geus ngarasa bingung ku kalakuan Nyi Mimi. Hor, nyaho si Iting. Kakarik oge papangih deui ayeuna. Jug nyalahkeun ka uing. Nyi Mimi banget ku teu ngartieun ku kekecapan Nyi Iting. Pangrasa Nyi Mimi mah kakarek ayeuna deui panggih jeung Nyi Iting teh. Minggeus ngomong jeung ilaing mah matak buleuneng Mimi Uing ka diso teh katalatahan ku Kang Sugi jeung Kang Ahmad. Mangke wanci sariak layung kudu ka imah Jang Sugi. Kudu latihan dongeng nepi ka peuting. Sabab isukan kudu minton di kademangan Cihoe. Cek Nyi Iting nepikeun talatah ti pupuhu lingkung seni ronggeng mapag balebat. Latihan ronggeng? Ti iraha uing sok ngaronggeng? Ngimpi ge di angir mani sia Iting. Wah ilaing teh keur hareeng. Tembal Nyi Mimi bari nyabak tarang Nyi Iting. Anu kudu dicabak mah tarang ilaing sia teh Mimi. Geus uing marek balik heula. Mangke sore disamper ka dinya ku uing. Nyi Iting gancang turun ti imah Ambu Esin. Teu nolih ka Nyi Mimi nu gawena ukur colohok. Jadi sok hayang siri wae. Aduh, pala wargi hampura abi tuh. Tadi namana YouTube mah sugan we bisa serius. Kocapkeun deui kayaan kirahian nu harita keur aya di imah Aki Belang. Nyaeta di lemur kadaka. Harita wanci sareureuk budak, kayaan kirahian matak pikawatir. Beungeutna gareuneuk ngagaralang tapak dampaleungeun. Itu deui kayaan Aki Belang beungeutna barareuh ka tamah awakna raca jeung jiih urut ruhak parukuyan. Salaresna makhlukna naon anu nyiksa ka abdi sareng Aki teh? Abdi saumur dumelah asa neme menakan makhluk anu tiasa nyiksa ka manusia. Cek kirahian tumanya ka Aki Belang beungeutna muringis nahan ka nyeri. Nyaeta Aki ge bingung teu mangih tungtung ieu teh. Saumuran jadi kuncen kakarek ayeuna aya ririwa teu neura ku jampe. Teu metu ku panyinglar. Kadon seubeuh we ku panyiksa. Awak Aki beak di auran ruhak panas. Walon Aki Belang sorana semudu mareuda. Sakapeung ka ciri nyengir nahan ka nyeri. Abdi gaduh panyangki teh upami eta makhluk teh puhitan si Sugi. Pupuh mapag balebat. Uri-uri abdi ngiwat ku jalan demit ka si pangalmui. Teu lami kadongkapan makhluk ngaringkiwik. Teras nyiksa ka abdi sareng ka Aki. Kitu ceuk kirahian. Boga angkeuhan lamun anu nyiksa ka manehna teh tayalian tipuhitan Jang Sugi. Aki Belang teu wara nembalan, ngahuleng mikiran caritaan kirahian. Ana dilenyepan mah aya benerna sabab sanggeus nyieun tarekah pikeun nyiwat Nyi Mimi jug kadatangan ku makhluk nu pikasieunun. Jadi caritaan kirahian bener pisan lamun anu datang teh puhitan Jang Sugi. Anak di lenyepan mah ku Aki caritaan ilaing teh aya benerna. Satu tas nyieun tarekah pikeun nyiwat Nyi Mimi. Urang kadatangan makhluk nu nyiksa ka urang duaan. Tungandung harti eta makhluk teh puhitan pupuh mapag balebat. Nyata pisan manehna teu sabohong-brong. Sarua manehna ge miboga puhitan nu kecida saktina.
nanding Ratu Siluman puhitan urang. Duh, untung kene urang teu nului di tandasa. Cek Aki Belang kakareka hartieun ayeuna mah. Tapi najan kitu, Aki Belang ngarasa bunga teu nului di alapatina ku eta makhluk. Leres pisan Aki, urang duaan heueuh teu ditelasan ku eta makhluk. Namun nah Kanjeng Ratu teu aya sumping. Aki teh boro-boro bisa walakaya sumawona nyiluk Ratu Pamuhitan lantaran kaayaan Aki keur kacidaripuhna teh balas disiksa ku eta makhluk. Tapi peuting ayeuna Aki rek nyobaan ngangkir Ratu ka Ratu Umaring. Susuganan we meunang bongbolongan ti Kanjeng Ratu. Akhirna mah Aki Belang boga karep arek nyiluk ka Ratu Umaring. Deuk bebeja ngeunaan kajadian anu tumiba kakirahian jeung manehna. Gancangna carita dina wanci indung peuting Aki Belang sila tutug menekung ngemat elmu panyeluk ka Ratu Puhitanana. Hase parukuyan mulek minuhan tempat penyepenan. Heuleut sawatara waktu imah Aki Belang karasa ngarieg marengan si Kala Ireng datang kadinya. Aki Belang rada ngaranjuk sabab nu datang si Kala Ireng nu sasat purah nyokotan wadal ti ku Ratu Umaring. Sema pangebaktos kapayuneun pangresa Kala Ireng. Cek Aki Belang ajrihna keraanan. Nuhun Aki Belang, kula kacida bungahna aya panyeluk ti Aki. Ku kabeneran lantaran kula sorangan kautus ku Kanjeng Ratu pikeun nepungan anjeun Aki. Kitu ceuk si Kala Ireng ngajendrekeun ka Aki Belang lamun manehna dititah ku Ratu Umaring pikeun nepungan kadinya. Kartos pisan Kala Ireng mangga baik geradugikeun amanat ti Kanjeng Ratu. Kieu Aki, kula rek tumanya ka Aki naha samangsa nyieun tarekah pikeun ngiwat manusa nu ngaranna Nyi Mimi teu salah jampe atawa salah nunda bakal menang nyareat Aki sabab kula asa kawiwirangan. Pokna si Kala Ireng tumanya ngeunaan tarekah Aki Belang samangsa ngiwat Nyi Mimi. Kumaha maksudna ieu teh Sun? Aki Belang kerung ngadenge caritaan si Kala Ireng teh. Rogopkeun ku anjeun Aki, samangsa kula ngiwat manusa nu ngaranna Nyi Mimi, nah tu basa dongkap kapayuneun Kanjeng Ratu. Nyi Mimi robah wujud jadi riwasawa. Kula tangka dipaido ditampiling ku Kanjeng Ratu. Untung kene kula teu dipiceun di tegalan peteng. Sabab kula geus kumawani ngabobodo ka Kanjeng Ratu. Tah kitu Aki. Si Kala Ireng nyaritakeun kajadian nu tumiba ka manehna samangsa ngiwat Nyi Mimi. Aki Belang kacida kagetna ngadenge caritaan si Kala Ireng teh. Tetela lain wae manehna nu ngalaman kajadian matak helok teh. Tapi si Kala Ireng oge sarua kasamaran tinggal kabobodo panenjona. Agung pangapunten pangersa, aya nu lepatina perkawis jampe pamake sumawuna salah samangsa nunda bakal sadayana tos diri rinti apik laku dina barang tunda. Saleresna Aki oge ngalaman kajantenan anu kalintang ahengna ieu teh. Ceuk Aki Belang terus bae nyaritakeun kajadian anu tumiba kakirahian jeung manehna. Kabeh ditetek taya nu kaliwat. Kitu anu kapihatur Aki ngaraos hemeng ku ieu kajantenan teh. Aki Belang mungkas caritana. Panon si Kala Ireng nu bolotot sagede-gede buah kaweni teh nyidik-nyidik ka Aki Belang atrap pisan. Beungeut Aki Belang barareuh tapak dicabokan.
Sikala ireng can wara cumarita deui manehna uleng mikiran eta kajadian. Nu hartina lain kasalahan aki belang dina mapat elmuna, tapi geus aya hiji kakuatan nu kacidaluhungna nepi ka dirina sorangan kablejog kabobodo panenjona. Bu cilaka kaya kieu mah. Kula kudu gancang nepungan ka Kanjeng Ratu. Kula seja amit ki. Ceuk sikala ireng cacap cumaritana, cirimna ngaleungit tidinya. Kebat lampahna sikala ireng, samangsa anjog ka karaton langsung bae ngadeuheusan ka ratuna. Ngahaturkeun semapangabaktos kapayunan Kanjeng Ratu. Ceuk sikala ireng bari cedok nyembah ka ratuna. Pok geura caritakeun ku anjeun ireng, kula teu sabar hayang ngadenge beja ti si belang. Tema Ratu Umaring bangun teu sabar hayang geura nyaho beja ti aki belang. Unyuk semua sumangga Kanjeng Ratu. Sikala ireng terus bae nyaritakeun samangsa nepungan aki belang, dicaritakeun oge perkara aki belang nu meunang panyiksa ti makhluk nu matak pikasieun. Kabeh ditetek dicaritakeun ku sikala ireng taya nu kaliwat. Kitu Kanjeng Ratu cariosan aki belang teh. Sikala ireng nutup caritana. Ratu Umaring ukur ngahuleng ngadenge caritaan sikala ireng, manehna geus boga sangkaan lamun anu nyiksa kakirahian jeung aki belang teh nyaeta Ratu Siluman kawas manehna. Kusabab geus ngabukti sikala ireng nu miboga elmu luhung bisa kasamaran tinggal ku pangawasana. Teu lila pok bae Ratu Umaring nyarita. Kula geus boga payakinan lamun anu datang sarta nyiksa si belang tangtungan Ratu Siluman kawas kula. Minangka anu jadi bukti anjeun ireng geus kabobodo tenjok ku pangawasana. Untung kene teu ngajorag ka nagara urang. Kaya kieu mah nu salah manusa nu nitahna jeung si belang sorangan. Lantaran teu taliti disamemehna, teu nyidikeun heula nu sabenerna. Masih untung ukur disiksa teu diala nyawana ku eta Ratu Siluman. Lantaran urang oge bakal malik tu genah lamun keur ngeunah tu maninah diganggu tanpa sabab nu kaharti kupikir. Kula sorangan narah kudu riributan jeung bangsa sorangan. Moal matak pihadeun samalah namah kariweuh. Tiwangkit ayeuna tong ngaganggu ka manusa nu ngaranna si Mimi. Atawa keur sakumna manusa nu aya dina eta ronggeng regepkeun ku anjeun ireng. Kitu pok-pokanana Ratu Umaring. Ngomongna panjang lebar nepikeun pamanggihna ka sikala ireng. Pikeun Ratu Umaring kacida dipahingna lamun kudu riributan jeung sabangsana. Sokomo lamun sarua Ratu Siluman mah sarua jeung ngancurkeun nagarana sorangan. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, sagala rupi kasauran Kanjeng Ratu diestokeun pisan ku jisim abdi. Temal sikala ireng bari cedok nyemah deui ka ratuna. Ti ayeuna kudu taliti dina nohonan panitah si belang, cing imut nyidikeun bisi salah nyokot. Ceuk Ratu Umaring deui mere kacinekan ka sikala ireng. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, kahartos pisan ku jisim abdi. Walon sikala ireng teu oleh nyembah ka ratuna. Kacaritakeun deui kayaan Kusnadi jeung si Aday sobatna. Harita sakira wanci sariak layung, maranehna kakarek balik ti lemur Kiara Sanding nepungan aki entur. Aya lian Kusnadi jeung si Aday neangan tambah jampe pangirut keur nyimimi. Hari aki entur geus kaceluk tukang tutulung perkara maksa kadeudeuh deungeun alias pelet asihan.
Geus loba bejana lamun aki entur kawentar ku pangabisana dina urusan ngeurat bangsa ku elmuna. Teu kurang bikang judes telenges baketut hasem jadi milik Sukaseri mikanya pasrah sumerah. Meh teu kaitung jalur rayungan tukang ngabobodoh hate bikang dumadakan serah bongkokan kop harta bandana asal laksana kapidurian. Kusnadi jeung si Aday keur diuk ngabaheulai di tepas imah. Lalampahan kalemur kiara sanding kawilang jauh, ulak-balik meakeun waktu 8 jam. Tingcug kawa karasana ieu suku dewek mun teuras teu kajurung ku butuh teu sudi aing aprak-aprakan kalemur kiara sanding. Keur mah jauh, minang mapai leuweung nu hara-haraeun di Kusnadi kawas nu humandeuar. Ulah kitu atuh Kus, ngaranna ge ikhtiar, kudu daek ngalalakon. Pancing inget, nyimi geus sakitu sohorna eta. Intang timi boga rupa anu kacida geulisna teh pan nyimimi kawentar ku kiplekna nu mata kaedanan. Oto sirikna unggal jalu merebutkeun dirina. Maksud teh nyimimi piraku ilaing teu kabita. Amun ilaing bisa kawin jeung Mimi jeung Nyimimi sararea bakal ngerasa saberapan pasti noge ku ilaing. Kitu pokna si Aday teu boleh ngahatean ka sobatna. Lain perkara dewek geus teu hayang ke Nyimimi sia teh, tapi lalampahan ka kiara sanding eta nu kacidaripuhna mah. Katresna dewek ka Nyimimi moal aas kawas kapas ka ibunan, tapi salawasna caang mabra siga serangenge nyaangan alamar capada. Cek Kusnadi bari Suraseri kawas nu dedes. Jrek nong kacarioskeun harita Raden Gatotkaca nuju ngacak gelung indungna. Ari lain kadon ngawayang. Panon Kusnadi muncereng ka si Aday. Atuh da ilaing mah ade nyarita teh mun di kawas pujangga ka Singsal. Ade teh poho cai sawareh dipake mandi ku ilaing sesana awurkeun di buruan Nyimimi na wanci sareureuk budak. Si Aday ngelingan ka Kusnadi perkara tarekah ti aki entur. Dewek inget kene kana talatah ti aki entur mah an paur katohian samangsa ngawurkeun cai di buruan Nyimimi. Make jong hariwang sagala urang pura-pura we ngaliwat kalebah imah bakune. Birani ngawurkeun cai sautik atuh lain nohtorkeun cai sagentong sate. Ari kalahariwang mah aya sia teh. Kajeun dewek mah arek disarung we ngarah disangka keur ngaronah. Ceuk Kusnadi bari ngarawel bako dina meja. Ya atuh kumaha dena we eta mah. Nu penting mah cai bisa kawurkeun di buruan. Ceuk si Aday tandes. Wanci geus meh reup-reupan si Aday amitan balik heula ka imahna. Ari Kusnadi asup ka imahna rek ngadon bebersih. Gancangna carita dina wanci sareureuh budak Kusnadi jeung si Aday keur laleumpang antarena keraanan. Kusnadi diharudum sarung kawas keur ngaronda. Leumpangna ngarendeng jeung sobatna si Aday. Ngarah terjadi panyuriga batur saja jalan dua nana aluprek ngobrol ngaguar lalakon nu teu pararuku. Sanggeus aya di buruan imah Ambu Esin, Guragiru ngawurkeun cai tina lodong awi leutik, cai ngabayabah di buruan imah Ambu Esin. Ari jurig Kunti Cacih nu keur sidengdang dina tangkal buah. Nyahon lamun aya Kusnadi jeung si Aday ngaliwat ka palebah imah Ambu Esin. Sawaktu Kusnadi miceun cai di buruan imah Ambu Esin, jurig Kunti oge apaleun pisan. Sanggeus Kusnadi jeung si Aday jarauh tidinya, jurig Kunti ngageleber ka buruan imah Ambu Esin, hayang apal naon anu dipiceun ku jalma anu duaan. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda dihanjuang siang, urang teu dihaneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.